Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun simkuring pun Haikal Hafiz Fawaz. Nepangkeun simkuring Nopal Lapis Asmi. Dinten ieu simkuring aya di salah sahiji penjara di kota Cimahi. Nyaeta penjara Matmil Konso. Rumah tahanan militer Poncol nyaeta salah sahiji wangunan militer anu dibangun tahun 1886. Bangunan ieu aya di Jalan Poncol Cimahi, nampeu ka lapangan Rajawali Cimahi. Mangrupakeun sel tahanan pikeun tawanan musuh jeung para prajurit militer anu keuna masalah disiplin. Dina mangsa Jepang ngajajah bangsa Indonesia antara tahun 1842 dugi ka 1845. Ieu tempat jadi tempat pangberokan pikeun ngaberok warga sipil atanapi tahanan militer dina panalingan militer Jepang. Diwangun tahun 1886 janten bagian ti Garnizon Cimahi. Nami aslina nyaeta Militär Strafgevangenis. Penjara militer. Fungsina ti zaman Hindia Belanda nyaeta tangtu pikeun ngaberok tentara anu indisipliner jeung ngalakukeun tindak kriminal. Kayak kajadian nu kahitung viral di penjara Poncol ieu. Kajadianna lumangsung tahun 1880-an, 44 tahun kalangkung. Edi Campak ditibanan hukuman mati lantaran ngabunuh 4 baturanana di tahun 1878 di Cianjur. Harita Edi Campak marupa saurang TNI kalayan pangkat sersan mayor. Edi ngerampok duit gaji dina elf di wilayah Cianjur. Manehna nodongkeun senjata Calf Gustav ka para penumpang dina mobil F eta. Duit gaji dibawa kabur. Mobil F-na diduruk. Penumpang anu salamet tina eta kajadian langsung lapor ka pihak berwajib. Saenggeus dibuser ku polisi jeung tentara Edi Campak kacerek tahun 1881. Manehna dibui di penjara Poncol, ditibanan hukuman mati tanggal 24 Desember 1884. Edi Campak bisa kabur ti penjara nepi ka kiwari. Tapakna teu kaparaluh deui. Pamirsa wargi Cimahi mung sakitu info anu kadugikeun ngeunaan penjara Poncol ieu. Simkuring pun Haikal Hafiz Fawaz. Simkuring Nopal Lapis Asmi. Amit Mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.